anjing janari leutik nu duaan karek tinggal luhur. Isuk-isuk panon poe geus cumolorot nyaangan amparan jagat buana panca tengah. Hiliwirna angin palemburan nembrag dangdaunan nuting arayun di saban tangkal. Nyipta-nyipta kating triman diri keur saha wae nu rumasan deleman hirup jeung kahirupan di tepi suhiring nu aya di lengkong gunung. Para patani geus balawiri ti wanci janari ngajugjug pakasaban sewang-sewangan nu jauh ti padumukan. Aya nu incah ka sawah ngurus tatanen nu parena keur sumedeng bekah. Sawareh ngajugjug pasir jeung pencut rek ngadon malawija jeung ngurus huma. Aya oge nu dagang jeung usaha tumasar kana keahlian jeung kaparigelan sewang-sewangan. Sedengkeun Mardi jeung Eman mah karek ting kulisik. Kasorot ku cahaya panon poe nu nembus kaca jandela di rohangan kamar. Sanggeus ngumpulkeun pangacian nu tas nyaba ka alam pangimpian, maranehna karek lalugay muru kamar mandi nu aya luareun kamar. Ninggang mangsa haneut moyan, Mardi mulang dianturkeun ku Eman ka imahna. Hol ka imah Makarsih, nu duaan dibageakeun ku Makarsih. Ngendong di mana, Di? Di si Eman mah, embal Mardi bari ngalaan sapatuna. Nah, geus rek ka mana deui Jang Eman? Abdi bade permios mak. Tos bade mios deui kesonten. Janten ayeuna kedah tatan-tatan. Pokna bari nyelongkrong ngajak sasalaman. Gap Makarsih nampanan leungeunna Eman. Sakedeung pisan mulang teh atuh Eman? Namina ge karyawan mak. Abdi mah teu bebas. Masih keneh dijajah. Tembal Eman bari nyerenge. Nyakeun we atuh, tibatan nganggur mah kapan? Muhun mak. Tembal Eman singket. Sanggeus pamitan mah, Eman buru-buru indit dianter ku paneuteub Mardi jeung indungna nu masih keneh narangtung di teras imah. Sanggeus Eman leungit tina panempo, sup nu duaan ka jero imah. Kadenge di pipir aya sora nuker kutrak-ketrok jiga nuker nyehcel suluh. Bapak teu angkat ka sawah mah? Mardi tumanya ka indungna. Nya eta henteu, rek nyieun heula doran pacul pokna mah. Geus datang si Mardi mana? Nuker ketrak-ketrok nyelengkeung ti pipir. Karek jol ye. Embal Makarsih. Tepati lila suruntul Bah Somad nyampeurkeun. Nyieun kopi mana? Pokna bari ngodok bako tina pesak kolorna. Nya heug. Tembal Makarsih bari ngoloyong ka pawon. Gerada Hardi, tuh ngagaloler keneh sanguna. Ceuk Bah Somad muru ka Mardi nuker can dukul dina kursi tengah. Atos pak, di ten si Eman nembe. Tembal Mardi. Sakitu mah Mardi teh geus teu ngulewut teuing. Sari-sari kasumangetan hirup geus katempo deui dina romana. Sanajan can sapuratina balik deui cara bihari. Di ngaran-ngaran manusia hirup kumbuh di alam dunia pasti moal leupas tina cocoba jeung gogoda. Eta mah geus jadi sunatullah moal bisa dipungpang deui. Ngan moal kapati-pati pangeran nibankeun cocoba ka hiji jalma, kajaba akur jeung kadar kemampuan eta jalma. Bah Somad ngamimitian cumarita bangun dari naker. Bako dicewol dilinting make pahpir tuluy disundut. Serbung haseupna ditiupkeun ka luhur terus ngacumantara mapakan lalangit imah tepati lila tuluy ngiles ka papas angin nu balawiri. Muhun Pak, tembal Mardi singget. Tah, ayeuna maneh sasatna keur diuji ku nu kawasa ku jalan dihianat ku batur saimah. Omat ulah kalah ngajauhan kanu mere cocobana. Angguran sing beuki deukeut ngarah tereh dibere jalan kaluarna. Pokna nyambungan deui bari neuteup seukeut ka Mardi nu jadi anakna. Nu diomongan teu nembal, ngeluk tungkul bangun nuker nengetan omongan bapana. Diperhatikeun ku bapa, maneh mah salat ge belang betong keneh. Rek teu rupek kumaha eta hate, sidik dawuhan mantenna pan jelas dina Quran. Hei jalma-jalma nu ariman, geramen tapi tulung ku sobar jeung salat. Sayak tosna Allah marengan ka jalma-jalma nu salobar. Ayeuna bapa nanya ka anjeun, hayang cager henteu tina panyakit? Bah Somad rada panjang lebar mapatahan anakna. Ku teu sangka batok bulu eusi madu. Bah Somad nu katempona jalma biasa sing horeng jero ilmu agamana. Mohon atuh Pak hoyong,
cing sok geura mikir, da anjeun teh gede eukeur dewasa anggeus. Ulah disarwakeun keur zaman budak, anjeun teh geus kataklip ku hukum syara ye. Mun anjeun mungpang parentah pangeran, bapa ge kaseseret jaga di mahkamah robaniyah dina mangsa negrakeun keadilan di antara manusia jeung manusia. Nah marukankeun teh kumaha kitu? Mohon Pak, sok geura prak geura lakonan parentah pangeran. Ulah sok kajongjonan da dunya mah ukur pupulasan, lain keur salawasna ngan ukur panyabaan. Isukan pageto mun anjeun balik ka kalanggengan, rek naon nu maturan kajabati amal. Ayeuna poe ieu mun kalakuan anjeun patoja iyah jeung aturan Allah katut Rasulna, keureut ceuli bapa mun anjeun teu sangsara di akhirat jaga. Percaya? Percanten Pak. Yeuh, jalma anu getol ibadah ngalakonan kewajiban ti pangeran eta teh can disebut ahli ibadah yeuh, acan. Nah tiasa kitu Pak. Kapan ari nu hukumna wajib mah eta mah geus notok kana tiap babatok. Nu disebut ahli ibadah mah nu ngabadingan kewajiban ku pasunatan. Manakah yang bapa mah ulangan saukur nu wajibna wungkul, nu sunatna oge garap. Lain ieu mah boro-boro sunat, nu wajibna bae edan eling, nah rek dibawa ka mana hirup maneh? Tah, ku hal sakitu sok geura mimitian. Yeuh, hayang diijabah doa mah sing daek nyaring peuting. Dina Quran jelas ngajeblak, pek laksanakeun tahajud dina sabagian peuting. Lain ceuk bapa, Quran eta mah nu nyaritana ge. Prak tamprakeun leungeun pasrah sumerah kanu kawasa, teu meuleuhkeun sagala rupa bang balu penta jalan kaluarna. Yakin anjeun bakal manggih kahirupan leuwih bagja tinu samemehna. Kaharti Mardi? Kahartos Pak. Tembal Mardi bari unggut-unggutan bangun nu ngarti. Karek kapikir kumanehna kiwari pangna manehna rupak pipikiran. Nu karasa ukurna langsa jeung tunggara teh dumeh jauh ti pangeran nu maha mere katengtreman. Karasa sumerep kana sanubari papatah nu jadi bapana, kalayan nekadkeun dina hate manehna niat rek ngalaksanakeun sagala rupa papatah nu jadi bapana. Kataji ku wawasan salira Pak, teu sangki baruk tos dugi ka dinya pangartos teh geuning Pak. Ceuk Mardi bangun nu reueus kanu jadi bapana. Katajinya, muhun Pak, kataji pisan, mani mundel kitu eta piwejang teh. Ngaos di pasantren mana tuh bapak teh dugi ka sumerep kana sanubari kieu? Ulah teuing hayang nyaho di era bapak mah dacan aya nanaonna elmu sakitu mah. Rumasa lelewo deh baheula keur mangsa ngaji. Nu matak bapa ngajujurung nitah masantren ka maneh ge. Meh teu kadohung cara bapa ayeuna. Ari sugan teh rek daek. Ceuk Bah Somad semu hanjelu. Sumuhun Pak rumaos. Ari tos kieu mah bati kaduhung. Geuning ku elmu teh kalintang peryoginanya. Oh, jadi aya rasa kaduhung teh mah. Muhun Pak aya ari tos pantar kieu mah tos katog meureun ngaji oge nya. Eueuh kecap katog dina nungtut elmu mah di. Dati dituna oge. Ngaran nungtut elmu mah ti mimiti di ayun nepi ka di ruang. Cendekna mah sakur nu rumasa aya keneh nyawaan katitah keneh nungtut elmu. Da elmu manusia mah teu satai kuku-kuku acan mun dibanding ilmu pangeran nu maha luas. Sanajan ditungtut salaput umur di guar sapanjang hayat, ilmu pangeran mah moal beak. Nu matak kolot baheula ngabasakeun teh di dunya mah moal aya ilmu panutup. Sanajan geus ngarasa luhung ku ilmu jembar ku pangabisa, tetep ajieun teh loba keneh. Matak ceuk katerangan anu tadi nungtut ilmu teh ti mimiti gubrak ka alam dunya nepi ka nyawa paturai tineungna jeung raga paeh pingaraneunana. Tah cindek nama ari daek mah jung geura teangan ilmu hirup jeung kahirupan ngarah teu poekeun obor, malah mandar hirup anjeun salamet dunya akhirat. Kitu tah. Kaharti kumaneh Mardi? Kahartos pisan Pak. Mihape bapa mah ka maneh. Kahade sing daek beurih ngarah boga peurah anaking. Ilmu mah moal berat mamawa. Ngaran-ngaran ilmu geus matuh mah kana sagala rupa oge bakal mati. Mun manusia elmuna mati, mangka hirupna moal motah. Muhun Pak, wayahna atuh wurukan we abdi ku bapa. Hehehe, mending keneh ka ahlina anaking. Ngarah teu ganggarateun ngajina. Kedah ka mana atuh abdi? Bener maneh rek babalik pikir. Bah Somad bangun nu cangcaya ka anakna. Leres Pak, tembal Mardi yakin. Heug atuh ari kitu mah. Ayeuna mah kieu. Seberangan leuweung Cigandring aya hiji lembur ngaranna Ciburial. Tatangga kacamatan minangkana mah jeung urang teh. Didinya ngadeg hiji pasantren gede tur kasohor.
Ari nu jadi ais pangampih di eta pasantren teh katelahna Mama Haji Mukhtar. Tah eta teh sobat bapak keur jaman ngastrol baheula. Bisi arek mah jung kaditu. Lain masantren ieu mah, da kudu puguh bekelna ari masantren mah. Ieu mah silaturahmi weh, kaditu menta dunga jeung pituahna. Atuh sugan we teu sasar-sasar teuing hirup teh, ari aya nu nuduhkeun mah. Ceuk Bah Somad bangun nu pinuh ku pangharepan. Mangga Pak diestokeun pisan, kedah iraha abdi miyos. Nya kumaha maneh, da maneh nu rek ngalakonan ge. Kumaha pami enjing? Nya jung wae sing ayeuna ge. Oh muhun atuh Pak bade enjing wae nya. Tembal Mardi bangun sumanget. Rebun-rebun sabada berjamaah subuh Mardi geus tatan-tatan sabab boga pamaksudan. Sanggeus mandi buru-buru asup ka kamar rek ngadon disalin. Calana bahan pulas hideung lebah cangkengna dibelitan gesper dina clear nu sarua. Kaluhurna kameja sporhem warna biru kolot. Kantong rangsel dijingjing bari ngagidig ka rohangan tengah. Sok kantong dijugrukeun luhureun meja. Sup-sup sababaraha setel pakaian diasupkeun. Teu poho sajadah sarung jeung kopeahna sabab rek nyaba ka tempat nu tegal santri. Rek lila di dituna. Makarsih nanya bari mungkus timbal ku daun cau nu meunang ngalaleumpeuh. Duka tacan tangtos mak. Nya ngabejaan we bisi moal tuluy mulang deui mah meh emak teu dedeupeun. Mangga ke abdi nelpon kabi ining muntos di ditu nya. Tembal Mardi nunjuk imah tatanggana. Nya da Makarsih mah teu bogaeun HP. Jadi mun Mardi keur jauh teh sok milu nelpon kabi ining mun pareng aya perlu teh. Yeuh bawadi, jeung ieu pangmikeunkeun ka Haji Mukhtar. Bejakeun ti bapak we kitu nya. Bah Somad nyuruntul ti kamar bari nyodorkeun tasbih jeung amplop ka anakna. Mangga Pak. Mardi nampanan tasbih jeung amplop nu disodorkeun ku bapana. Tuluy diasupkeun kana pesak kantong. Kira-kira wanci carang cangtihang Mardi pamitan ka indung bapana sakalian menta dungana sangkan manehna bisa hasil pamaksudan. Ngajugjug lembur Ciburial, Mardi teu naek kandaraan. Manehna leuwih milih lempang motong jalan meulah leuweung Cigandring nu ngembat kalereun sawah sakaligus jadi wates kacamatan. Lain kuna naon boga pamadegan kitu teh. Sajabana leuwih singget manehna teu boga waragad keur ongkos sabab mun naek kendaraan mah jalana muter jadi jauh ongkosna ge lumayan. Curut turun tina teras imah, Mardi kebat lumampah nyorang jalan palemburan geusan ngajugjug pamaksudan. Lengkahna ngagidig binuh kasumangetan dianteur ku paneuteup indung bapana. Teuteup deudeuh nu jadi kolot nu dibarung ku dunga nu murubut dina kolbuna. Curut turun ka pasawahan mapai-mapai sisi solokan. Terus kebat lumampah kabeh kalerkeun. Gok Mardi anjok ka bibir leuweung. Tuluy lempang mapai gupitan kenca katuhueunana gerembel mani rarembet. Beuki lila lempangna beuki jauh nyorang jalan paleuweungan nu langka kasabah ku jalma. Bubuhan leuweung geledegan beuki tengah teh beuki poek. Tatangkalan nu jarangkung badag ping jalung kiring. Areuy-areuyan ting lalingker sagede-gede bitis. Malah beuki tengah Mardi mindeng panggih jeung sasatoan leuweung sarupaning mencek jeung bagong. Mardi kudu waspada permana tinggal sabab bisa wae sato galak oge aya. Beuki lila lumampah beuki jaljolan kaahengan nu kaalaman ku Mardi di eta leuweung. Mardi kacida bingungna sabab geus aya kana 7 balena Mardi ngaliwatan tempat nu sarua. Nah, pan asa geus liwat ka dieu teh. Kerentes Mardi bari garo-garo teu atul bangun nu hemeng. Mardi kalah ngajanteng salila-lila mikiran kajadian aheng nu kaalaman ku manehna. Padahal cek panempona kaayaan eta patempatan teh estu taya nu aneh. Iwalti tutuwuhan nu ilahar jadi di leuweung. Saperti kakayon leuweung jeung jujukutan jangkung samodel harendong jeung kirinyuh. Ditonggoh jeung landeuheunana dieuyeban ku gerembel jeung ruyuk nu tinggarayun tur rarembet. Dihareup ngajembat sampalan nu kawilang lega dipinuhan ku eurih jeung jukut sejena. Jauh hareupeunana deui ka tempo pasir jeung pencut ting arudat jadi ukiran alam nu endah ka tempona.
Ngan ayaku aneh, bet sampalan anu aya hareupeunana kapanggih deui. Sok sanajan geus 7 kali diliwatan. Ngarasa lungsegek Mardi diuk dina akar tangkal nu jangkung tur semu demprat bari hulang-hulang bangun nu bingung. Panon poe beuki luhur, sorotna ge beuki bengras panasna beuki moreret. Langit lenglang taya tedeng aling-aling. Waktu nyerelek beuki beurang nincak mangsa lingsir ngulon. Ti koro asa garingeun, usiwal Mardi ngaluarkeun cai herangna botol leutik nu ditendeun dina saku kantongna. Regot bangun nu hanaang cai beak setengahna. Red kabelah katuhu, breh katempo aya rorah handapun tangkal benda nu dibelitan areuy. Mardi cengkat, gedik ngalengkah ngadeukeutan rorah. Caina dikukumpul dipake abdas. Panon poe geus lingsir geus meujeuhna salat lohor. Cong salat luhureun sajadah nu diamparkeun dina jukut. Samemeh jeung sabada salat teu poho Mardi ngalaksanakeun sunat rawatib. Malah ditambahan ku salat hajat sagala 2 rakaat. Rengse salat kedepruk sujud dituluykeun ku ngadua. Menta pitulung kanu Maha Agung pikeun ngabukakeun jalan sangkan teu katalanjuran dilinglungkeunana. Hapunten geuning masih keneh hanca. Insya Allah urang lajeng deui dina hanca salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.